tadinya. Oh cabe gitu. Nah tidinya teh saya berhubung punya janji sesudah semalam itu ada haul Abuya Abah Haji Ibrahim bin Haji Ahmad. Dia bilang, "Drong, bonteng beak." Siap bae cik urang teh aya bonteng mah pialaeun. Kudu sabra karung, sakarung bae cenah lo. Oke siap. Biasa naik sakarung bae ya gitu. Sabab kieu hirup mah kudu ngeureuyeuh gitu. Jadina kisah ge anu balap keong jeung balap ieu naon? Jeung balap laleur. Nu meunang mah keong gitu. Sabab hirup mah kudu ngeureuyeuh. Nah tidinya urang langsung berangkat saking kuboga janjina berangkat jam 3 beurang tadi. Geus ngaladangdeur 2 jam berangkat urang ka kebon deui nyaeta ngaladangdeur. Ngaladangdeur deui, ngalabonteng. Ngalabonteng berikut ngala cabe, teman-teman. Ngalabonteng sorangan bae kupasna bae tadi kebon aya bapak urang.